ku zaman ayeuna duit 100.000 teh dipakai meuli nu kieu hungkul geus beak. Karek bentar duit geus beak 100.000. Bener-bener lieur hirup ku zaman ayeuna. Ai pangala sapoe 50. Ari pengeluaran sapoe leuwih ti 100. Nah kumaha atuh udah jadi teu saimbang meureun pangala jeung pengeluaran teh. Jengkol ge baheula saparapat ke kur 2.500, ayeuna mah ningkat jadi 10.000. Mata ku zaman ayeuna mah teu pinter-pinter teuing kala duit mah geus lieur jigana kana sirahna ge. Sakapeung mah sok aral. Pajeun aya ngawarung kalaka bangkrut. Da duit tadi laluar lo baru teu marayar. Geus apal urang teh ngamodal teh belaan kumaha urang ge. Kalaka geura nyarokot mayar henteu. Sayeur aing mah da. Ari ngawarung di kampung teh kitu. Heueuh di pikiran oge da matak stres kana sirah. Bae sing sabar we Bu